kos mun balik ke imah manehnya kasih saroceng cek urang titah ka imah itu geus magrib itu aing diurut para regel awak. Teu apa di barat didinya ayeuna mah saroceng geus pensiun dini geus tara ngurut deui. Pensiun dini cenah anjir nya ada pagawe anjir saroceng teh. Kunaon deh? Gara-gara mah trauma cenah Brad. Trauma kunaon? Oh pan harita teh nya ngurut Haji Holil. Pas ngurut ping-ping nah cenah Brad ka dieu ajarkeun urat murungkut ku saroceng teh. Pencet we cenah. Ngaguak anjir Haji Holil si horeng teh barangna pencet. Nog blekokna. Heueuh. Terus kumaha atuh? Bitu anjir. Anjir. Haji Holil tinggal hiji atuh nyatan. Delekana saroceng eta. Lain anjir siga amatir wae pan mana teh ngurutna geus gila atuh saroceng teh kumaha teh? Meureun ngaranna ge Brad atuh kecelakaan eta mah teu kahaja. Apes seureunannya apes di Haji Holil atuh. Terus saroceng itu naon atuh gawe ayeuna? Nya anggar we Brad nulikeun baheula ningan gapleh pos ronda. Ya, saya teh gapleh malain pagawean bah. Saya teh tama kesal tama. Baturan ku manehnya. Heeh. Atuh tapi raku gapleh sorangan ya guys. Bisa wae ya anjir ya. Tenteng pos rona. Lain Brad didinya ge sarua eta lebaran ngalayeun. Tuh. Aing mah jag-jag waringkas kos kumaha deh. Nah hanya kos membet lang layeuseun euy. Lang layeuskeun padah naon maneh. Teu boga duit. Sarua atuh teh. Sarua aing ge. Itu gablak duit mah. Tapi pan teu kudu nepikeun ka jadi lang layeuskeun kos teu kudu. Nya awak mah seger we kudu. Anggar Brad kurang duit mah. Geus. Ngarti aing ge ngarti kos. Lamun sarua mah didinya Brad lang layeuseun. Cuang usaha bareng. Oke? Usaha naon? Kosim punya ide brilian. Didinya pan jago anjir ngeun proposalna. Ya terus judul proposalna naon? Penggalangan dana untuk korban lang layeuseun pasca lebaran. Ya wae si ieu. Terus mana yang ngurilingnya ka dia kata tangganya? Keun wae kosim usahana mah didinya mah tahu beres we anjir tinggal duduk manis. Era kos, era si teh. Ai maneh da batur ge sarua si teh gara belageun duit geus lebaran mah. Tanyakeun tah anjir sok. Ya guys ya. Boga duit kan? Berat. Didinya mah atuh tinggal cicing pan tinggal tanda tangan we didinya nya atas nama ketua. Berat kamu nesan. Nyasat eta anjing aing nu wirangna si teh. Dajan maneh nu kukurilingan ge aing nu wirangna kos pan eta nama aing meureun. Montong kos lah. Montong ngawiwirang karep. Ya wae si ieu ampun teuing. Parah anjir. Bisa wae ya anjir ya. Cangkir gelas nu warna koneng. Lain Berat. Kosim mah teh habis pikir aslina. Teu habis pikir kunaon? Eta Berat, lamun Kosim keur live streamingnya. Ayo zaman nyebutkeun Kosim mirip Ariel Noah. Anjing. Aslina kos ya? Aslina Berat. Ijeunan meureun maneh. Teu percaya irah Kosim ngabohong. Aral meureun si ieu mah nya lain Ariel anjing.
yang puas jadinya maka kosim. Sudah anjir nu jauhaneun ieu. Tapi berat nya kosim geus aya nu mujik itu langsung kosim teh membuktikan berat ngaca tah. Tapi dah hanya disidik-sidik mah mirip aslina. Mirip naonna kos? Mirip naonna? Pan si Arya Noah mah berat terkenalnya karismatik. Nya. Maneh mah mati. Kos please kos nya. Aing terido maneh aing nu nyebut jiga Ariel Noah. Terido aing masih demi Alek lagi. Oke, maneh lamun live streaming deui nya. Eta tuliskeun saha jelema anjir nu nyebut maneh siga Ariel. Ku aing rek dipariksakeun ka Ciceno. Ya guys. Tolong kotokeun ya tengah jelema. Parah anjir. Bisa wae ieu ya anjir ya. Kongkorong buta. Lain berat kosim teh keur galau euy. Galau ku naon? Geus teu kuat ieu berat euy hayang paseha jeung pamajikan. Tapi ayeuna kan masih kene suasana lebaran euy kumaha meureun ngomong batur. Anjing banyak aing naon ieu. Ulah kosnya ditahan heula we sakedeung mah nya. Saminggu ka hareup lah kakarek gue. Rek pasea mah. Oh meureun geus bulanna beda. Nya beda deui anjir nya. Geus tahan heula we. Lebih ka teu kuat ya yang pasea cenah. Lain hayang pasea masalah naon maneh anjir majikan. Teu pira berat masalah skincare ningan. Ya kumaha emang? Pan kamari teh ku kosim geus pangmeulikeun berat krim anu jang peuting. Krim malam. Ayeuna menta deui krim anu jang beurang cenah berat. Nya heueuh atuh krim siang krim malam kudu lengkap atuh mah nya peuting make krim ayeuna beurang nah henteu ai maneh. Pangmeulikeun duanana atuh teu pira hargana ge atuh. Lain ku masalah harga berat. Tenang kosim lebaran masih kena boga duit tapi ku masalah eta berat. Engke kadituna kumaha lamun jadi kriminal sia. Nya cek aing sok teu nyambung sih ieu ampun teuing. Ya, krim siang krim malam mah kanggo pameun teu. Nya, henteu gubrak da kala jadi kriminal henteu moal kos. Moal. Cek aing sih ieu mah sok sasab anjir. Sugan teh lebaran teh anjir bakalan angeus aing ge rempagna sih ieu. Teh angeus-angeus aing sih ieu mah. Parah aja. Bisa wae ya anjir ya. Toke albino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui jeung si Brad kamonesan ya guys nya. Beungpeung Amanda manopocan balik di pasar guys nya. Si Brad arek nyepil susu guys. Nah, astagfirullahaladzim. Aurat atuh ya susu mah disepil kumaha itu. tanya aing teh anjir can balik di pasar ieu. Maksana sanes nyepil susu nu ieu sanes. Sanes nih. Ya. Maksana bade nyepil susu eta Wanesia. Iya. Sarang susu etawaku. Oh. Itu di kutangan eta ya? Susu iya di kutangan? Bisa eraun. Eraun. Biasanya neng Amanda manopo. Susu nu kieu mah pan susu kemasan. Sanes susu rayut dia sanes. Heulanya Amanda manopo cari heula we bukan mah meneko we di dinya konsentrasi tinggalikeun we nya aya keur konten. Jadi guys, untuk susu Etawanesia ini warnanya putih kekuningan. Untuk Etawaku ini warnanya putih natural susunya guysnya. Nah, orang coba dina segi rasa. Ning bisa koneng gitu ya? Kuci lencang nih nyona. Cilecang cina. Kita cicing ya ampun teuing. Ninyona kuci panas ya dua nanage sami teu kuci lencang kira ku ninyu susu kuci lencang. Jadi untuk Etawanesianya guysnya kulantaran mengandung ekstra daun kelor ya guysnya. Jadi dia warnanya agak kekuningan gitu guys. Ayeuna dari segi rasanya guys. Oh, untuk susu Etawanesia guys. Dari segi rasa sangat enak sekali. Manisnya pas ya guys ya. Ada aroma daun kelornya tapi tidak menyengat. Dan yang paling penting ini tidak bau kambing, tidak bau perengus. Nah untuk yang ini. Oh. Ternyata guys, perbedaannya guys, yang Etawanesia ini lebih creamy ya.
Kalau dari rating 1 sampai 5, nilainya eta Wanesia 4,8, untuk eta Waku 4,5. Gitu guys. Jadi terserah kalian, tergantung selera mau pilih yang mana. Yang pasti aku pribadi pilih yang eta Wanesia.